Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Patepang deui ieu sareng Abdul Channel ieu. Ade koreng Uik Gabred Pere Jones. Tinggal dulu Hah? Nah, lagu-lagu nasib eta badag bisa. Bae, sok-sok. Saya pro Ya. Di patepang deui dina wengi anu ayeuna malam Jumat malam Jumaah nyaeta malam anu penuh berkah. mau gado istri suami Namanya ngabahas naon kieu we lah. Malam Jumat. Ngabahas naon? Ngabahas kahirupan ti keremaja jeung ayeuna dewasa. Nah, nyata kita blok kopi. Nah, nya ari baheula mah naon ngaranna teh keur umur 15-an tahun. Jeung 20 tahun aya perbedaanana dina masalah kahirupan jodoh jeung dina masalah kahirupan hubungan. Ari keur umur remaja mah neangan kabogoh teh asa babari pisan. Tinggal serepet ka ditu, serepet ka dieu. Sababari we gitulah ieu remaja mah keur resepan gitu. eta teh Disebut banget gorengnya teh. eta teh banget goreng Beda jeung keur ayeuna geus sedek maju karena dewasa. hiji gitu paling Alabatan kumanya neangan teh harese pisan gitu. pisanan gitu pisan-pisan Duka kumaha tap duka ngesepeda aya kareta tina hate aya keseriusan duka kumaha. Eta nu jadi pertanyaan teh. Rek nanyakeun ya namanya. Jawab kayak kudu nonton. Jawab kayak komentar tonton. subre Itu komentar. subre ya cek ya subre Apa non ngaran teh? Naonnya? Kieu jalana gitu di nomor 20 tahun teh. Apa kumaha gitu? Eta pertanyaanana. Jeung kunaon? Bingung. Harese ngabas naon deui nya? jadi latap gitu Nanya we ka Uik Gabred ya. mangga Uik, Hieu ari maneh pangarsa ayeuna kumaha kahirupan teh dina masalah ieu lah resep kana bobogohan ayeuna boga kabogoh teh maneh? alhamdulillah hiji gitu gaduh abi mah Ulah sedih gitu Tong atuh. sedikit atuh eta. Balem atuh balem. abi teh kondisi teh Balem atuh. barbar Balem atuh. Seriusna ieu mah. Apa ente serius adek neangan? Apa nu daekeun? hiji-hiji nama eta urudaikeun Daekeun. Balem. Tapi maneh si Wing kudu percaya diri ya. abi Jodoh kuat. teh geus aya nu ngatur, jodoh pati bagia cilaka Allah anu ningal Bianger goreng. Bae tong seperti goreng menangin Gusti, halus menangin Gusti orang teh kudu sadar sadar. Balem atuh balem. Ade kaya Peri Jones. Mun Per aku mah ayeuna alhamdulillah. atos gaduh ka bawah nama. Seueur. Seur. Seueur. Tah pamiseur kitu kumaha rasana gaduh ka bogoh dua teh? Gitu mah gaduh. Kumaha rasana teh? Gitu. Biasa we. Apa kumaha? Pemirsa ada sosok ngaliwat. Biasa. Ya, Nah, biasa. kalau ngaranna lalaki anu setia mah pasti kur hiji lah ieu mah awe kabogohna dua kitu kumaha rasana? Ya biasa naon sih? Apa aya perselingan bunga, bahagia, antar da sedih. Itu biasa Biasa sebenarnya. wae. Nya Niat kudu mah bade ingat. 10, Oh, ke gitu. bedak. Ieu mah lain mah pagahannya sebenarnya mah. Ieu jadi lalaki mah tong sok kasep, tong sok fuckboy. Kahirupan teh aya karma gitu pos bisi ieu mah kitu nya. Naon ngaranna teh tong sok ieu engke naon kahareupna kitu bakal karasa bisi karasa ya. IPL-ing ieu mah keur IPL-ing. ya. Kur heureuy pera itu aji ieu mah keur ieu. Tong diasupkeun kana teh. Pera tuh maneh mah. Kalau Mbak Edi dia mah sebenarnya mah ada nyinya. Pera heureuy urang mah heureuy eueuh. Kalem. Bae dapak boy tadi terang sardaya Ieu Tah, pemirsa. gitu, Kedek meureun. jumpa nu ieu pemirsa. Tadi Balem. kunaonnya? Balem. ari abi Balem heula. iya, Balem prinsip. atuh balem. biasa balem alhamdulillah Nya kunci kieu we. ieu buka Dina intina kahirupan tong sok loba di pikiran teuing, tong sok loba di naon ngaranna teh dipersulit ku diri sendiri jalani anu pamere ti Gusti kumaha jalana isu kurang elek dikumahakeun ku Gusti tah eta cara nama kudu sadar kana perjalanan ti Gusti sakumaha pamerena
tong aral tong resah gitu kudu tenang sabab Gusti tos ngatur kasadayana sakitu bae ti sim abdi Abdul channel ieu Uik Gabren itu Peri ya tong Peri Jonas Peri